Banjar mana Banjar itu pangsisina wayang jauh wayang jauh tina Banjar kana wayang sih euy teuing sia eta mah oh lain eta kumaha cuk bapak teh bemehinit gini oh kumaha teh wawadina teh oh apa kadenge mun ku saragana bareng ini cokot muning ditegasi awat-awat pangihan naon eta urang poho naon pangihan si dadung dawuk nu ngangona heeh Allah kok uyuy tah sing goreng cilakana jelema teh bodoh poho balanga ku poho oge bisa kieu ye bisa dipuh bisa wae didenge teuing sia eta mah hejo tah cilakana manusia teh bodoh poho bumi langit sawarga neraka tapi didenge teuing eta bari lagi ai si dadung dawuk teh cenah mah kuncina teh dina tangka sadagori euneuk-euneuk aya sadagori nu kumaha geuningan nya kurang pengalaman teh kitu gede tangga sadagori mah sarua jeung kalapa kawung nu sagede tangga kalapa mah ieu sadagori teu beda we di sadaadan meureun atawa sada nu minta diterahkeun hehe sia mun teu nyari ka batur mah eta sadagori mah gigireun sia tanu kitu tanu hese dirabutna teh leutik tapi page eta teh cenah ceuk urang Subang mah eta teh ubar ieu asam urat dirabut bersihan akarna godog we cager rasa murah teh kan digodog cager teh asam uratna asamna mah cager ngan uratna murunggut ciduhan na sia eta lain aya si eta aya wae pe omongeun ananya teuing sia eta moal beak-beak pe omongeun aya ayam aya asamna mah cager anu uratna heuras uratna teh didenge teuing nu kitu sadagori teh sok kita gibrig-gibrig sugan sok euy sok tinggian acreuk geuningan ngepul kade ngepul dulu itu ngebelebeg naon lah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim dicayuna jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang racemut putih pemimpin mengabaju mingkem ulah jahil ulah ganggu didenge-denge teh Padang lain Aceh lain tekan itu teh ieu cacabuhan naon teh puguh eta nana patokanana makhluk naon leuh teh lainnya urang jadi gede hate ayeuna akal gede hatena di lemur masukan teh urangnya nu goreng patut teh jadi ngaya we aya nu leuwih leuwih eta bentuk nepi ka kitu jika kapongpong si sok tanya kayaknya assalamualaikum punten
Sampurasun rampes Rada apa? Sampurasun ada bahasa apa pula? how do you do Mapaleun. moal apaleun Paling oke ngaran kudu. Sampurasun rampes bade tumaros ya dupi salira teh cing balik sia ngomongna cing pikahartieun batur sia ngomong teh Tuh. Olah. Sana bade tumaros abi teh. Bahasa naon eta goblok? Dupi, naon dupi teh? Lah. Mah euy. Abdi teh saleresna teu ngarti aing goblok. Mapaleun bahasa Bahasa naon sia? Bangsa naon sia? Manusia. bahasa Om Wani. Pokoknya sia cing balik ngomong apa ka harti ku aing naon ya. Aing keres digeuykeun. Digeuykeun ya. Naon sia teh ngalang ngawayang? Abdi teh naon abdi teh naon? Mapaleun bahasa Siam. Lah. Hayang lancar ngomong jeung nu kitu. Hayang Da kudu adaptasi. sagala rupa ge kudu bisa adaptasi pina cai pina tampian. Tingalikeun hayang lancar mah. Adaptasi. Cocok euy. Dan si Om adaptasi. Sampurasun rampes. Aya nu ngaran Dadung Dawuk sia. Aing tuh tengekeun. Marakan. Euy euy. Gitu. Aing tangkurak sia saha? Udah ikut tara biasa ngomong gitu atuh. Dewek mah gaul jeung menak atuh. Tara kasar dewek mah. Wow. Ini teh percaya ka aing teh. Sama poe atuh ulin lagi jeung naon? Bugus apa poe lagi ulin jeung muning paling ge meureun arang kia. Jeung puyuh paling oke. Ngaran aing Lawala. Itu jadi saha? Naon jeung toke. Tah ieu teh lanceuk kuring ngaranna Cepot. Urang mana sih? Kuring teh urang Tumaritis. Tumaritis di mana? Amarta jauh. Jauh tong ka itu. Dek naon sia datang ka dieu? Heuh, dek nepungan sia. Nepungan aing. Heeh. Nyaho di mana aing? Nyaho ti bapak dewek. Saha bapak sia teh? Bapak aing? Heeh, Semar. Dek naon ka dieu? Dek nyokot muning. Muning jeung oplet. Muning naon? Muning. Muning mana? Apa sih ya nu ngangon muning telin? Heeh. Di mana muningna? Wah, dibejakeun. Sabaraha hiji muning teh? Tus. Hah? Tus. Naon cenah? Cus. Tus. Eta teh singkatan tina 100 jadi tus gitu. Yalah tungtungna kapan di urang di lemur aya geuning nyalukan ngaran teh tara BAKB. Ara tungtungna we. Lamun asta jing ngajing. Lamun dawala daw. Dawala. Lamun Semar yut. Nah jauh. Nah tina Semar kana yut apan burayut. Oh. Mun dawala nyong. Pan mo nyong. Lamun Cepot gek. Naon gek? Naon Kamu gek? mau kana wujud goblok. Ai merdeka. Ari merdeka. Ya, da bisa ka batur sia teh mah. Kau jadi muning teh 100, tus. Bener sukuna barodas. Heeh, nyaho di mana sia? Tah kuring teh rek nyopot muning eta teh dititah ku Semar kuring teh. Muning nu mana? Muning nu dikukut ku si laing.
Nu 100. Dibawa ku sia. Goblok sia. Ngambek deui itu. Aku kayaknya hulu negara euy. Umawani di jaman muning aing di mandian ku aing, di parapan ku aing, di angon ku aing, diurus ku aing. Direunehan Da jalu goblok. Kalau kemarin Ayeuna dek dicokot ku sia teh gablek ka kenyos. Make rasa tuh goblok hirup teh. iya oke. Da kuring teh moal pati-pati ka dieu lamun teu dititah mah ku bapak aing. Bapak sia da cenah ka dieu ditagor ku aing. Or. Ngasa teh ngajago ka bapak aing. Ya, meme bapak aing ge aing heula lamun anakna goblok. Aing teh dititah ku bapak aing, nah ku sia teh dibikeun aing teh anakna. Nah, sia teh molotot. wanian jangan Emang aing sieun ku sia. Kumaha ieu mun hese pisan jelema teh? jalan apa Ling. sikat ya kan Anjir, nongol oi. Iya. tapi kasih sangkelang gitu ke jalan saliwat ya kan Tong sasangkang kumaha mun ngelepak deui euy. itu jalan pakai kerek panggih itu Wanian eta nago. Bari teu karasa ku aingna ge. Oh anjir. sok itu nggak beletak Tah, tetangga mah kudu kieu atuh goblok. Doa, lieur aing. Gusti, mata ulah salah sasana nepi katutung kitu. tak ulah hampang leungeun Sia teh. Setan sia. Ya. Sarepi barudak teh geus arinit kitu cu. Nah, ada tadi ke jam 7 terus angkat. Ah, sia teh gede bohong. Demi Allah, jam 7 demi Allah, wah. Ngadon harare dulu itu. Ay. Nah, hangit dulu. Nah, seperti Ayana, geuleuh itu anak aing tararutung. seperti Di betar gelap leujang. bisa jadi. Be. sareta disaruakeun jeung dicici sareta meuti bra Geuleuh itu. abui Lebih ka gitu. Ada cara gitu, Bim. Moal teu pagadagan si dadung dauk di heureuyan meureun sia goblok. Bisa jadi. Lonyeng udah pasti. di Banyolan meureun teh wah Kulit waru angan darus sinengul. Biidnillah. Sager. eta geuning si kalulising mah si kalulising kira udang bin Heuy. Aya aka geus hirup. Geus. Bawaleuk. Naon? Ari si leuing. Kuring mah paeh keneh. Udang sia, loh. banyak Gusti. banyak pae mending ngagojon jeung si ibu eta teh Wes. Gue teh si dadung dawuk. dong aduh datang Joni Ju eka kolot teh datang Joni Ju eka kolot teh Tong macem-macem. eta yang dikintir Jangan bikin malu.
sama anak. Kan bapak tahu bahkan anak itu besar kemaluan. Malu. Maksudnya mah gede kaera. Daerah tidak kena kulit banget. Montong akuanan aja gablek mah. Nah, saya teh ujug-ujug ngambek aing. Gamaraton we. Nya, dajeng nyana. Mau ada pencetan ke mah kukuring. Naon. Sakira-kira teh gablek muning untuk akuanan. Ngaku-ngaku kebi. Nyebut kebi kain. Hakim geus netepkeun rupa kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Nya memang ada sebab. Geuning buktina si Dadung Dawuk teh ngaku bahkan itu muning bapak. Bahkan Aku untuk punya engkau. coba pikir sama lu. Enggak nyebut lu atau kolot mah. Kolot bang, kan keluar. Abang we. Ieu mah akuanan. Kumaha barang pagi teh? Oh, ditanyakeun si teh muning mana? Mana muning deh? Bener cenah 100 muning deh. Sukuna barudas lain beungeutna. Ainu sukuna barudas mah nya muning anu beungeut bodas cenah teh marmot. Ceuk si Dadung Dawuk. Ah, bohong sia. Nya ada walanya? Ah, henteu. Tuh. Da sia mah teu ngarojo ka ieu dong. Si wala mah tar bohong si wala mah. Asik malah bencana. Mana si Om teh. Ditanyakeun teh ku si Dawala eta muning derek dicokot di titah bapak aing. Atuh pantes di kasaran, di baba lemes mesti gantieun. Dengartian bener banget. Pagi keur atuh jeung dewek. Tah heueuh keuna sia gelut euy. Teng kade teungeuna ulah lawora panas. Oh sia nu nganggap enteng teh. Tatu sangka makhluk itu ai jebet kusak teh aing. Nyaan. Tah ku sorangan teh euneuk-euneuk keur sok. Di mana eta gigireun? Biji aja. Pak, aya musikna alus, Pak. Tah, dangukeun, Pak. Tuh nyurungkuy, Pak. Tuh, hasil pemitina teh. Tuh, Pak. Mimiti gamelan nepi ka sinen yang marukana. Geuing, tah tahun 2800 begitu tah. Teu pugu dengekeunana. Tah eta apa geus sok tanya. Poho deui sia kaing. Lupa lagi lo. Hidup deui itu si goblok. Jauh ka dia sia. Moga. Wani kene wanita najis ya. Lain eta jebet kusak teh aing nu. Saya. Tuh Pak, percaya. Ta ieu nu nitah dewek teh Semar teh. Oh iya. Iya nu nitah teh. Percaya teu. Ngomong. Naon ya? Poho deui kaing. Tuh tanya aing mah. Sia. Semar dewek teh. Dek Semar, dek Amir, dek Udin. Sabodo ku masih we.
Ya, ngomong ya. Izin Bapak. Muning yang dek dipake. Pakai kuyaha. Hek waing. Nah, sia teh. Heh. Aduh, jinu kosong lebih kayak gitu. Segala rupa ke kudu make data nu otentik aing ngaku muning sia teh kumaha mimitina. Apaan baheula teh dipapekeun ka sia pangangonkeun ieu? Sabaraha tahun. Lain tahun ratusan tahun. Tah ngaku sorangan eta. Aya nama sapoe we aing sapoe meta sapoe we aing mah 50.000 we. Ngurus muning. Tok itu. Sapoe 50.000 minangka. Cinjang panghitung kejang. Dia pintar ngitung mah. Kita ngitung kalau belum. Sabulan teh meureun 150.000. 150.000 kali 12. Jangan kapotong ku nyeri beuteung. Jangan kapotong ku nu labuh. Nunutan gubrak dulu. Kan kudu kapotong nunutan. Cok sabaraha. Hanya apa? Wah mah kabayang. Boro-boro. Kali 200 tahun. Harga muning sabaraha? Harga muning paling 10 juta. Itu jeung buru aing. Jadi beak bener. Tah dengekeun ku sia goblok. Aya muruhan sia ka aing. Hah? Lamunnya teh masih anu gablekna. Teu gablek kakek nyos ente. Montong loba omong sia rek dibikeun moal. Alah, Kalau molotot. kalau molotot sia dibanting ku aing Sok sia. Iya, dang tinggeung. Teret tetet 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 dang tinggeung. Tinggeung. Kunjungilah. Ada apa? Berduyun-duyunlah. Ada hiburan apa? Beramai-ramailah. Ada ramean apa? Patutunggalan antara entok jeung puyuh. Mangga dikarcis. Sabaraha karcisna? Kolot 5.000. Ari budak. Budak 10.000. Sabaha budak. Sabab budak mah pegedeun. Kolot mah sakedeng ge pae. Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sukataka. Nantep cenah diadu euy. kurang ajar sia. Kade kabongohan. Teungeun waduh panas. Cebet jo tutung abdi tuh bapak oge can diteungeun geus tutung. Kari beungeut. Oday. Sia. Duh. Aduh. Nabi-nabina sia. Kalau leuwih hudar sia. Anjir. Nah, sekali. Pamirsa harus sampai dimuliakeun. Aya naon? Ini anu kengeng teh entok. Kajen balik ngelikincing kajen mulang ngalong. Hewan. Entok kuring tong dipencit. Sebab mereka Antirkeun ka negara anu baheula. Anu baheula.
teh. ngiga tapi kan dirincak anak-anak. Terus dikasih parto gitu dah. Persik Parel. Entok abdi kama anak entok abdi Sarwana. sok syahudang Aduh, udang sia Udang syauti. ampun bapak lah. Alah liar, aduh. udang oni oni eta ge Ampun bapak, ampun alah. Panas, panas. cager ya Aduh. Ampun, ampun Gusti. nah atuh sia teh motong dewe hampura cuman aku kenya sakitu juga lele jumo teh sia lele jumo eueuh pamatilan nah ada juga lele jumo mah bapak eta oge cici Ngerti apa? Alah, ampun aduh. motong di heureuyan atuh sia teh heuleuh atuh ninggal ka aing Aduh. Alah. Aduh. nepi ka eueuh senian cing goblok eta ngiga alah maksudna mah kaul eta teh ngirik bingah Ampun bapak alah. Kuatir geus kitu mah. kunaon teu ngaku teh tadi teh Oh, kapan sahur bapak baheula? naon Ujang mi HP muning kade ieu teh dunya. tuluy Di dujang mah loba tipu daya. Bisi aya nu nipu coba heula ku sia. Tak gitu coba heula lamun sakira-kira eleh ku sia eta lain eta palsu. Nu matak pertahankeun jang jeung kuat. Gitu bapak pancep bapak pareto abdi teh kuy teh nguji heula nah nya teh semarna lain. Ayo pancen nya geuning bapak sono abdi. anak maneh teh babatos sia bejakeun bae ka emat ngalikeun teh si dina jadi saya kayak boga adik gitu kuat teh lanceuk urang namun nya teh mah aing dulur ka manehna aing manehna geus bere munding aya aing acan Kan. nah lain ja engke ge bakal kapanggih Ampun bapak. heueuh syukur dewek poho hampura atuh Ih sawangsungna bapak. Nya geuning bapak teh bapak Semar nuhun kasepuhan hapunten tina sagarang pihak kalapatan abdi teh mung tiasa teh ngangon unggul. Saya tong boro ingal leungit muningna puluna ge mangga eueuh nu leungit. Paribasana mah bade dibagi waris ayeuna eta nu duaan punten cepot dawala. Sabaraha hiji putra teh bapak? tilu dek teh Elo ngan balaraw. Muning 100 bagi 3. Berata mah dewek 50
syukur. Di mana muring teh? Makan di kali. Nah, apa dia dengan pacut? Ya majina pacut. Namun pacut dijebret sekali seperti dijebret. Muning bakal ketempo. Muning teh bakal ketempo. Ketinggali ku salira. Namun dijebret kedua kali seperti ter. Muning bakal maju sakumaha yang urang tuh ngidul. Ngaler. Kaki dulu deui. Ngakaler hatena. Lain atuh. Gitu. Lamun dijebret ke 3 kali muning bakal ngamuk. Seperti aya pasir yang ngahalangan. Jebret 3 kali. Lenang tak bakal rata tak pasir teh. Tah, urang ingin perumahan, Pak. Pas aya pasir urang ngagunuk ning. Eta gunung letik. Nya. Ai sakirana teu produktif mah. Lamun 4 kali, ngos kan 3 kali. 4 kali ngising meureun. Eta ngising mah kumaha barang akanan. Syukur. Ieu pecutna teh. Heeh, syukur. Dek milu heula ka dewek atawa moal Bapak. Nanging dina rasan dia abdi sanes ayeuna nagih mah. Upami abdi ditinggalkeun di dieu naon gawe Bapak. Karunya aing geus kitu karunya aing. Aing kitu wati Kang. Geus atuh milu ka itu digawekeun ku kuring. Naon? Nyunyurung pedes. Kalempengkeun takto ge. Tapi nyurungna teh ku halu. Cok heureuy cepot ada yang seuri. Aduh. Sedih. Kieu ja. Dewek teh geus ti sawarga. Jeung otipati dewek geus ngomong cekeng aya kursi nu kosong di sawarga cenah aya. Aya dewa anu dimutasikeun ka dunya di antarana baji ngiring tapak nengala korsina teh kararosong. Tah loba dewa korsina nu kosong tak ku silain geus silain teh jadi dewa yang. Geus dewek ngomong nama ka itu. Pengajuan tak kari silain kari ini kari datang ka itu geus disadiakeun kursi jadi silain teh dewa sasatoan. Jadi dewa sasatoan. Anjing. Komisi naon aya sasatoan? Komisi Menteri Kehewanan beurnya. Peternakan. Kahiji kadinya. Tah kitu jang. Nuhun atuh Bapak. Abdi teh jadi dewa. Heeh. Aduh. Jadi pejabat di sana. Ade, saha da silain mah geus digawe heula jadi dewa teh apal meureun kaayaan ripuhna di handap. Ya nah, tetepkeun di. Hah? Oma seorang loba janji ke karaya teh nya. Jadi orientasina silain mah tetep kudu kana jadi medium. Dari rakyat untuk rakyat. Oleh rakyat, oleh-oleh. Oh, Iya. sakitu sapereumkeun panon silain. Mangga. Dinasti kersayang tumamparaye dadung dawu doh ieu hasil tina pengabdian sepi ing pamrih rame ing gawe. Ieu ge nyaeta sasapna pinah rupa jadi dewa kaseker mereka. Anjir, Gusti nya ka anak batur macam kayak oge Semar
anak sorangan tiba heula sangsara kieu diantep we. Nah, kabina teuing bener nangka. Badranaya gitu. Acan siling oge. Lah, keburu modar. Can waktuna. Atur nuhun pangarsa los. Jadi dewa euy teu sangkanya euy. Tina pengabdian. Mios los. Tingali deleka kemangan pikaturun ti sawarga tawis widadari mapakja Sumohon pula. ait pengabdian mulus mah hebat sing sok atuh jebret kejang tanya ku sia tuh Semar Badraraya ngajebretkeun ieu pecut Ege. eces yentre pertela ngemang bulet munding 100 nyaeta ngajajar suku Nabaroda Satayana. Urang ini ya. Hei. Sono dewek oge. Wayahna dipake jang pingpin